bait Oh gitu. Ngayon udah sabi. ya iyo itu bait kami sabay ka selangan sabay selangan sampai ke campur teh ya ras gong ageus selangan itu dalam itu da mau ieu mau kosong mau Ya. apa anu jadi sumber hirup nyawa nyata rahmat Gusti anu wajib disyukuran diurus dipusti Gusti ku ibadah kanu agung lamun urang teu syukuran tina tu siksaan datang pasti urang maka dukun ngagugupit iman anu lima puluh sifat 20 sifat Allah 20 nu mustahil hiji sifat anu doi jumlah 40 hiji 4 sifat Rasul Allah 4 sifat nu mustahil hiji sifat anu doi jumlah 50 sifat sholawat ka junjunan ieu teh dawuhkeun ngunggulan so eta anu ngunggulan wajib kasadayana terang kaunggulana jembar pinu kumulaya munggulan kaliana sholawat ka junjunan
anu bidawu Quran sholawat ka jalanan sholawat ka junjungan ieu teh dawu Quran kasaban ka agungan eta anu ngunggulan. Terus deh kana kidung sifat 20 kan. Kita nyambung. Terus kalau tadi kahijina sifat wujud Allah teh wajib ayana mustahil Allah teu aya tang tu aya da makhlukna ku anjeunna di daman gerak pikir diri urang hirup teh di lama dunya teu karasa mimimitina leungeun suku jeung ramona usik malik gararampang lancar taya kuciwana lancar taya kuciwana memeh urang dilahirkeun kabutuhna geus sadia sadayana kadaharan tangtosna disayogikeun bubuahan bebetian cai curecor kantun metas nu aya di badan urang yang berhasil pangeran lamun urang henteu syukur urang dharma raja ku ibadah kanu agung tangtuna siksaan datang buhat si ade anu bakil tangtuna siksaan datang pasti kurang kaduhung kaduana sifat kidamati payun Allah ayana mustahil Allah ayana hanteu aya mimitin lamun wujud Allah anyar kudu aya nu ngieuna. Sumangga urang nyarioskeun di jagat Suralaya Sang Hyang Adipati Jagat Nata Batara Guru nuju calik dina kursi gilang kancana nuju didasan kuno janten neraka yang kebayan dewa panjin narada bade ngabantenkeun hiji dinten hiji bulan hiji taun ti hiji dinten ka minggu ti minggu ka bulan ti bulan ka tahun 12 bulan namina teu karaos aya perubahan zaman jeung aya anu teu kahartos anu karaos ku Batara Guru bumi asa gunjang ganjing sawarga maniloka seperti zaman kiwari gunjang ganjingna alam dunia loba anu longsor nyawa manusia geus teu aya paedahna malahan aya berita deui nyaeta kapal murag dihandap dugikeun ka seueur anu perlaya nemahing pati. Wahai hamba Allah anu aya di alam dunia, urang renungkeun ieu alam dunia, gunjang ganjingna ieu alam. Gunjang ganjing dunia kini
kerusuhan merajalela, terjadi perang saudara. Renungkan wahai manusia, renungkan wahai manusia. Mangga kurang emutan bahwa alam dunia ieu kunaon dugikeun ka kitu. Sabab manusia geus teu eling ka Allah Subhanahu wa taala, geus teu eling, geus teu loba dikir ka Allah. Kadang-kadang dina waktos urang salat loba pisan, malaweungna loba pisan, teu daekna dikir ka Gusti Nu Maha Suci. Komo tiap detik tiap menit geus poho ka Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nurunkeun azab nu aya di alam dunia ieu, maka urang renungkeun pikeun urang sadayana. Hei kabeh hamba Allah, sing carincing pageuh kancing, sing saring satpageuh iket. Dina lalakon cerita ya wayang nyata anu karos ku Betara Guru Bumi asa gunjang kanjing sawarga maniloka kawajan gera di muka ngagolak taya kendana. Para putri sing jerit ear sajagat raya samarca pada di alam dunia ear kurang sandang kurang pangan. Tapi buktosna ina di zaman corona apakah kurang sandang rejeng pangan? Jik bade tumaros kanu hadir di tempat nah kurang sandang pangan atana pintel. Subur makmur. Ulah nyalahkeun coronanya kade. Aya hikmahna corona ku Allah dilungsurkeun. Nya. Anu tadina teu seueur beas tadi loba beas. Jadi kitu nya alhamdulillah. Tah makana ulah bade ngacapruk misalna gara-gara corona, kabeh oge takdir ti Allah Subhanahu wa taala eta. Di maraca pada di alam dunia air kurang sandang rejeng pangan gara-gara katiga ku kalamian ampir nincak kana 3 tahun. Dina panyariosan lalakon putri tandana nuju tapak di gunung guntar-guntar anu sepi kawan jempling tarak kasaba ku manusia nyaeta disebatna teh negara Wispa. Sang Betara Guru medal nyarios karakana kebayan Dewa Panji Narada. Kang syukur bagja kumayangan parantos patepang laung pamprok jonghok sareng tuang ngarai kumaha daramang sadayana ngandung pangestu yai kakang dina waktos ilmah aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga orang sadayana soksana usum corona diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Rizikina seueur contona ya sim kuring alhamdulillah dina corona subur makmur lah. Jinawi nepikeun ka bumi ge boga loba. Alhamdulillah. Cenah gara-gara corona loba anu nganggur tapi alhamdulillah ku loba syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dupi kumaha kitu Kang kieu yai bentena pami siang bayeungeun penting tara bisa sare tara daek sasarean sumublaknya pipikiran asa lalwang pamikiran. Mangga satu acara teraskeun nyuhunkeun lagu heula eta Wangsit Siliwangi aleureun heula nya ngalapon heula Wangsit.
pandangan mupus tias mawarisan nyuk truk galuh cacandra Siliwangi pupuhunan kepahawanan jurubati perjuangan lambang kejayaan Siliwangi Wawanginan tambah masuk sejagat raya sumebat ampuh tur sabar tindak tanduk nate ingkar Siliwangi ginanjar Abah Haji Suhandi anu baket Siliwangi tutaruna itu pantas kang ngaraskan tuang rayi ditilik segi zaman ayeuna mah angger rupina ieu mah aya perbuatan manusia kahayang jalma sewang-sewangan ditalaah ku tuang rayi teh kitu raga diri abdi mujasmedi kayang widi saban detik saban menit menekung kanu agung penta kanu kawasa nyatana aya hiji wanoja di negara Wispa nuju tatapa nya hayang naon kitu yayi eta wanoja teh di mana tatapanna sumangga pun raka lungsur ka Marcapada Pilari di mana eta wanoja tapanna hayang naon eta wanoja teh lamun kitu akang kudu turun ka Marcapada ka dunia nyaksian eta kejadian eta manusia teh hayang naon asku kaleuwihan karunya akang mah yayi wayahna da atas kewajiban akang lek lungsur ka Marcapada Panjinarada dina panyariosan sang Panjinarada parantos sumping ka tempatna hiji wanoja di patapaan Gunung Dorangga di katabihan keneh parantos eces jentre jelas yakin lain beja bahwa ayah hiji awewe anu keur tapa sabeule genjer teu aya raksukanana dina manah Panjinarada lamun kitu penting ku kaula baris digugahkeun Panjinarada nyaketan ka wanoja anu tapa gelis ieu akang gugah heula sakedap dedeteng gelisnya saha kakasih hoyong naon salira dugikeun kahilap kana salira acuk rangsak seet tinggal sabeule genjer ngan untung eyang geus kolot tapi mun barudak murah mah bahaya nanging ieu anu nuju tapa berata mujasmedi kayang widi mani tos poho kana diri karena oratna eta wanoja nguping kitu aya anu gumujem sakedik wanoja bangun atau gugah wanoja gugah eta wanoja anu nuju tapak lugai ngalirik kana sasauran nyatana hiji kasepuhan rewas eta wanoja Panjinarada tumaros deui saha gelisnya kekasih hoyong naon salira teh dugikeun kaluluasan eta wanoja sumaura alon rintih ati-ati nah
saha ieu teh aya di dieu ditaros ka naros ieu teh yang ngembalan ti jagat Suralaya ti Sang Hyang Adipati Jagat Nata Suralaya kudu turun ka dieu ka alam dunia sabab di jagat Suralaya kawah candra di muka ngagolak ternyata di dia aya nu tahapa matak sangar ka Suralaya dugi ka telanjang bulat eta orat aduh eta bahaya punten eyang abdi teh rewas ulah kaget anjeun rumaos eyang teh tumorjog tanpa larapan tos aya di payuna nyai sahanya kekasih abdi teh Dewi Tandana hayang ngisi kaayaan diri hoyong atiasa ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci hoyong ati nekanana sakahayang hoyong atiasa dikabul maksad hoyong gaduh caroge nyaah kana diri lalaki langit lalanang sajagat tah ayeuna mah atos lami teuing tos kalamian tapana naon atuh ka hoyong salira nyaeta hoyong diijabah lajang pancinarada mulih ka jagat Suralaya paratos aya walaran ti hiji waneoja yai tewas pantes rek sangar oke ka jagat Suralaya sabab aya awewe bojang gelis anu tapa di jagat adalah di Marcapada tos 3 tahun lamina pakaian oge parantos rangsak oratna dugikeun katingali naon cenah hoyong gaduh caroge kalalaki langit lalanang sejagat sugih ku pangarti jembar ku pangabisa keun ku yai rek dibobodo rek ngagukeun ieu lalaki langit lalanang sajagat intun tuari yai sok babarian mani atoh kaletroh abung budak ngora tekau manggih anu hejo langsung wae bunga tara dipikir dibulak balik heula engke di akhirna tanggal 8 Kang kumaha yai ari kitu mah Sang Hyang Adipati Jagat Nata lungsur ka Marcapada ka alam dunia nyaketan Dewi Tandana Allah itunya lain beja di hiji gunung derangga ayah hiji istri gelis sampulur tenganggo raksukan margina seep margina parantos 3 tahun tapana laranganana cuman katutupan lamak sacuwir sagede sapu tangan Adipati Jagat Nata ngarayu ka Dewi Tandana Tandana ieu akang lalaki langit lalanana sejagat teh anu dipilari ku nyai bari ngarayu tapi si Tandana heran kacida aya satria kapoho ka pribadi anu hade eta lain satria eta mah idajil jawab si Tandana lanatullah anu dipicacap ku Allah eta anu kitu nolak sama sekali Tandana keclik indit ninggalkeun Adipati Jagat Nata ti patapaan serba guna wiyada ngalengkah ngalangkungan akar bajuna tos rangsak pikait mani ngagebray pahana katingali bodas nyacas pika uruyan budak ngora Dewa Guru Adipati Jagat Nata tekiat nahan nafsuna ngagejlek sagede waluh nyek jelek ka bumi mah teu hoyongan di kotoran ku seperti kitu bakal jadi bangkang ka masalah tewas cilaka yang ngadon ngagejelek Tandana cilaka Dewa Guru leles sapada harita sakujur badana asa pasiksa ngaluarkeun darah anu teu sampurna urang sampurnakeun supaya ulah jadi bangkang ka masalah urang raja nyaeta ku Kidung Pangraja bul kukus menyang tumanggu
agung nyambung kawang awang maksa garaja jin setan siluman di singalara kidung pangraja ti wetan sabatas wetan ti kulon sabatas kulon ti kidul sabatas kidul ti kaler sabatas kaler ti luhur satutup rambut ti handap sausap dampal ti gigir ring basisir ti tengah canemprang herang paranti dewata mandi banyu kukus banyu nuhun jaya ujang asep somantri jaya nuhun jaya kaula jaya asep somantri jaya kagula jaya nudi hurip asep somantri rup sumurup kana sungsum ingsun rup sumurup kana waruga asep somantri rup sumurup kana waruga asep somantri rup sumurup kana waruga ingsun kana waruga asep somantri rup sumurup kana sukma ingsun rup sumurup kana waruga asep somantri manusa asal tinu opat sawiji-wijine tanah cai sena angin diaping di jaring kudu lur opat kalimat pancer ngarandul opat kalimat pancer kakang kawa-kawa adi-ari kakang banyu tua sinar tutubang disampurnakeun ku syariat latifah barokah siratinu janten rama Telakan jantan ibu disampurnakeun ku syahadat Rasul Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah manusia gubrak ke alam dunia diparentah ku Gusti Allah Nabi Adam Khalifatullah Nabi Yusuf cahaya mami Nabi Daud pangandika mami Nabi Sulaiman kasakten mami Nabi Musa kalamullah Nabi Isa rahimullah Nabi Ibrahim rambut mami Nabi Nuh jantung mami Nabi Muhammad penutup teguh na waruga asep so mantri
penutup teguhna jisim awak Asep Somantri tajelening ya Allah amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan mangga teraskeun kupun rairi sabadana gendit lajeng kendai laguna yaitu nyata girimis kasorenakeun Pantun tugas. Hari Sinjang Songket Bandung latar hejo sulam tawit setan tijun junan aduh kerepa mati asih kadet junjunan mimiti tepung waktu garam Baadu asih kadade junjunan
basah tepung, aduh asih kuring kerik kamelang kedede si manikna kecap ngawiasakeun batara guru bisa muli kajati ulang kasal bari pinuh ku kahanjakal tapi kumaha dana sitas jadi bubur tinggal tobatna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ari jalma anu tobat anu tos ngalakukeun pelanggaran kamaksiatan kumaha carana sadaya dihampura ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kalawan hoyong salamet Gusti Allah marentahkeun ka hambana dawuh Allah Allahu ta'ala bil Qur'anil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim wa tubu illallah jami'a ayyuhal mu'minun segera tobat anjeun sakabeh ka Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Hai sadayana jalmi mukmin geura tobat anjeun anu salurus-lurusna innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Salosna Allah resep pisan ka jalma tukang tobat, resep kanu sok nyucikeun diri lahir kalawan batin. Lamun jalma melampah nafsu dituturkeun nafsuna ngaguguk kana ajakan setan matak cilaka. Lamun teu buru-buru tobat 40 tahun lamina mual menang kabagjaan. Mata keur manusia di alam jagat pawenangan kudu hati-hati mawa diri biasa ngajaga kana awak supaya salamet. Ari eta bangkang ka masalah anu ngagejrek sagede waluh teh hirup sok inggis ku bisi rempan ku sugan ku basa sieun aya kejadian mawa teu hade kana turunan kabeh maka kudu dipikir heula lamun rek nyieun tindakan teh. Yai adipati kumaha ieu bangkang ka masalah pangmiceunkeun bawa ka laut bari parancahan. Para dewa mawa sosodok sing bersih bari babacaan sisinglar ulah rek turun tumurun ka anak incu bawa ka ditu sing jauh ka sabrang ka Palembang dijagikeun sisinglar ka sabrang Palembang. Allahumma sri cahaya santai kalimullah nuti luhur sang gulubur putih nuti handap sang malaikat haji nu siang nu rumingkang nu ngaraksa nyawa sadaya ka indung-indung guling hirup ka Bapa pangawasa kalini bumi aki bumi nedah hurip nyak kerawati pangbukakeun gudangna astugina nu nyepeng Allah anu maha kawasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kejebur bangkang ka masalah di kejeburkeun ka laut nanging tunda si ka masalah. Kaget mungkin lila makin gede lauk tin buriak ombak laut handaruan tinggedur ender kayaan laut guntar-guntaro pada wirata perwatak si ka masalah sang belabag kancana si jati papan si jati ngambah buana sukmana mangrupa buta sesegor auhanana kadenge ditungtung kulan dabikeun ka tungtung wetan ditungtung kidul dengan ka tungtung kalem guyur tagiwur dia si dunia era sajagat reang sasatuan sadena rarecet manuk gede manuk letik ciang-ciang mawahan jakal cicir mawa ketir nyaeta si kama hayang cengkar kadarat nanging didinya teh aya hiji kasepuhan ka ibu pangmenggel aki pamenggel anu parantos tilar ti alam dunia nanging ibu pamenggel ngagerentes tina manahna anu ciring kitu teh lain ti hadeung tuluy dipenggel ku kahayangna
sir putih ratu kencana nu calik di dasar bumi ulah ngagoda manusia tetep manusia na asep somantri ulah rek diganggu kalawan digugat asal dina cai eta teh manusia nyaeta asep somantri sakabeh kadek maneh ulah rek ngadupak da maneh mah moal katingali si kedua beraja singa ya ing beraja singa kadek ulah rek ngagoda maneh da eta mah anak kaula nu aya di mahabe papat ti kulon sasamat kulon ti kaler sasamat kaler ti wetan sasamat wetan ti kidul sasamat kidul jaya dalang jaya nu dihurip jaya kaula jaya ibuna kaula ya jaya ramana Bapak Suhandi ya jaya sakabeh anu hadir sadaya jaya sadaya nebetkeun bumi jaya nu di luar bumi nanging dasar sika masalah kajen dicarek tetep nananyakeun nu ngayugakeun manehna nananyakeun bapa jeung indungna dijawab ku ibu pamenggel diidinan tapi di ditu maneh ulah rek kumawani carita kasar moal cenah ibu pamenggel hayang nyaho kaula mah pang bisa aya heuing kumaha mimitina geus nyaho mah wing moal naon-naon da geus dipenggel ku ibu pamenggel syukur atuh ya Bapak maneh teh Sang Hyang Otipati Jagatnata Bapak maneh mah Batara Guru ayana di jagat Suralaya anu nitis kadewaan edat tempat jung baik kumaneh geura susul eta Bapak maneh teh tah di Gunung Guntaro di Gunung Tegal si awat-awat anu tara kasaba ku manusia sikala braja sikala mepen si belabek kencana nu sok ngumbar hawan nafsuna mun hayang sok sakarepna sok mangpau ngalajur nafsuna ngumbar amarahna eta lampah si bangkang ka masalah di lautan gana wirata ngampar sabener alam bahwa dewa Brahma dewa Kamayana tam-tama pedang tamsil senjata grende emas tumbakna satumbakna di perjalanan lupana si bangkang kamasalah ulah bisa hanjak ke darat tapi si bangkang kamasalah muka panto si lawang tangkep sajagat Suralaya nya eta anu dicalikan ku Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru Batara Guru nuju calit dina kursi ilang kancana orang nu diteretas inten berlian jumanten mas titis punya berana nuju senang ngumbar lamunan kadatangan si bangkang kamasalah yo kula datang kadia yo kadia arep tanya ka budak letik-letik nanya kolot bapak ku sopo ibu ku sopo tanya kula lembur matu ancak-ancakan di mana tempat kula ibu kula ayo jawab ayo ngejaluk makan ayah nyapunya ayah ayo ngejaluk nyusu ayah jaluk tempat jaluk pakaian jaluk simbut kolak beri pelipeteng ayo ngada uing halong kula yang buka bapak kula yang buka bapak anjeun sakur maneh datang ka dieu syukur anjeun datang ka dieu ieu teh tempat kaula nu disebut jagat Suralaya sawarga maniloka jagat prameti nu ngancik di ieu kula buktina nu disebut Dewa Guru ieu tempatna wah tadi di ditu aya ibu pamenggel bapak maneh cenah Dewa Guru Batara Guru bener ieu teh kitu guru lamun ketu bapak wing teh bapak guru tapi wing heran kacida mani hurung heran siga cara cika-cika bapak wing ari uing kepuku rupa dari sebut uing kuno nyahun mah uing teh juri jungkung sok maling endog soang padahal uing teh inget oke ayeuna uing teh bapak teh bari ngarontok ka Dewa Guru heula gampang ngarontok ari maneh asal di mana jeung saha anjeun ka dieu
Aing sorangan ti ditu maksud uing teh nyusul ka dieu nya di mana maneh ti aki teh nini pamanggel hideung bureuteu teh tah malah cerita aing oge pernah dulu susul ka maneh teh tuh lamun kitu mah lanceuk kaula Semar ngaranna eta teh dewa kamanusiaan ieu teh bener bapa maneh lamun kitu sameme naon-naon jaluk aran bapakku jaluk aran ku bapak diaranan jaluk aran belambang kencana embong bapak guru si jati pepen embong jati nangon embong jati nangon bapak guru Tanjung Sari wayana uing mah lah mong jati pepen jati nangon embong lamun kitu mah betara kala betara kala nya eta Pak Guru uing bunga di aranan betara kala eta sikala meni ajrag-ajragan bakatku atoh di ngaranan betara kala nepi ka nyegrek kerek ari hudang tina kerek sikala pepentaan ka betara guru sanggup kahayang sapuratina sakabeh dibikeun ku betara kala beraja diajakan turun kamar capada nyadap ke alam dunia hiji tuh keur anjeun hai berata kala nu meletek panon poe di belah wetan keur anjeun kalayar aya di wahangan Silogangga bangsa salatuan anu dileuleuh buku banteng monyet sato gede sato leutik kalaan kumaneh tempat maneh di belah wetan kala leutik eta unggal poe dihandap luhur wetan kidul kurang 3 bulan sekali upami indit-inditan reka mana bae nu dimaksud ulah bareng rejeng pajar didinya aya kalapati 2 dina tengahan poe katiu sareupna ulah sok ditiung ku baju sedengkeun antara piji dengdang di gorodog ulah sok sisiaran di lawang pantong ulah nyimpen nyiru di hahalaeun ulah ninggalkeun gigi dina aseupan di hawu ulah heheotan di tengah imah ulah ngangkangkeun taraje di hahalaeun matak bahaya ngepuguh namanya nah sikala ku bapa diidinan sagala kahayang tapi maneh ulah haru ulah ganggu ka umat muslim muslimat di tempat ieu di kaum kaler desa Dharmaraja di dieu teh nyaeta aya pangruatan dasamala pangruatan dararaga murang maring kasinaman sing jauh kasabrang ka Palembang ari sikala ngajenjen di tengah ruatan bari ngupingkeun carita dalang kitu dalang kalunglungan menta hariring rek balik rek bawa ku puing badegongna rek dibawa puing nusok badegong ka kolot rek dibawa puing nusok ngumbar nafsu ngumbar amarah akhlak anu goreng rek dibawa puing amarahna rek dibawa puing nafsu anu gorengna rek dibawa puing anu jangleungna rek dibawa puing anu borosna rek dibawa puing kabeh nu goreng akhlakna rek dibawa puing kabeh ucapan anu goreng rek dibawa puing tekadna anu goreng rek dibawa puing rek dibawa kabeh anu goreng nu alusna kabeh peker nu dihurip nu diruat nyaeta Asep Sumantri sing mulus rahayu berkah salamet cager beteungna waras badana jauh balaina parek rezekina ayeuna puing rek reus heula dinu ieuh tah didinya dina kalapa dengklok puing rek nyarande bari rek ngadedengekeun hariring bapak dalang ayeuna mah jadi ibu dalang anu ngawakilan dalam Oman Sarimaya adalah Bapak Satriman almarhum jadi dalang kalunglungan tapi wing hayang ditiung lawon bodas aya lawon bodasna aya terus batara guru nyarande diparende ku hariring kidung pang raja wing hayang disebut hayang di celana hayang di sendal aya hayang di sendal
tempat uing tuh di belah wetan. Di haram sapar mulut. Uing di wetan. Cilih mulut cuma di awal, cuma di lakir di kidul. Roja berwah puasa di kulon, sawal hapit rayagung di kalen. Dulur kaula kalapati kalaletik, tanggal hiji di bumi, 2 di luhur. Katilu di wetan, kaopat di kidul, kalima di kulon, agen di kalen. Kalapati lamun perpindahan ulah nyamperkeun kalaletik, mun rek nyanyabaan ulah nyamperkeun kalapati. Pepelakan ulah ninggang kalapati keur di bumi. Kuing ngarek ngadengikeun nyaeta dalang anu idung urwatan. Oh, sunang hidung peneredat maha rumaya. Oh, sunang hidung peneredat maha rumaya. Ya daya di bila daya kadehatan telinga dati jaya siasa telinga jaya sia jaya dalang jaya nudiruat asep sumantri jaya sakabeh manusa wang sejagat kabeh waringin langsung sang tumarapi awak mami turut tunupi ancak-ancak suci kampar pupitu sami merapi ading aket kaning wangi duk semana angra uga konflik rasa netra kada didingin ing asung masalah kuping ing wang salaku salajen dani kang mungkang kang wasialit kang windu aji kembar aji rambut kang wasialit raruhitan jarum hidup ku kali papasungku parunggu papelingaron nawasti kata tanawasti burung guyu ingwang duk semana upakira semaruhui duduhui balika dudu balika si ketek si maya rakyat para putus si hungang sang kalabat beraja sang kalamapan dugu sama sungkang guru melahir Allahumma kang ngaruat Adam kang ngaraksa suka Allah liputi Yahu Allah Yahu Akbar Isun kang ngaruat Muhammad Rasulullah Ratu tumama ing lemeros sejati rahasia datullah jenengan lewi sesa ing sunkan jenengan datullah padat akhirullah amin ya robbal alamin mugi Gusti bisa kukuai arwatan maka panginten ikutup baik ku hidung mandai tutupkan saya karena nyunkan saya hendak minyak di mari Excel
ketiluna sifat bakulati wajib langgengna mustahil Allah ruksatna dat Allah teh anu langgeng jumeneng salamina nya kitu sifat namoal pisan waking sir lamun dat Allah teh ruksat tangtu Allah teh anyarna kitu pisan mustahil kaopatna sifat Allah mukalapak nalawati beda jeung kabeh makhluk mustahil matna salat tegas namanya ruan nu didamel ku pangeran kaya urang sadayana tukang golek sapira ku nyeruan ka golekna cukup baik ku nikakeun beda teh sakabeh barang lamun jalma nyoba-nyoba nyiptakeun kana dat tetela kecida pisan eta pagawean salah lamun urang hayang yakin kana wujud ni ti Gusti kudu ngalobakeun eling ku hidayah taufeekna ngaronjatkeun iman urang diwuwuhan kacintaan nu nikmat aya hinggeuna nu pinuh dina hateuna lamun iman jalma kitu teh tara teu mangmang deui eta calon ahli surga eta calon ahli surga kabagjaan nu kiamuhu binafsihi hartasna nu kalima Allah jumeneng kuancen Gusti Allah teu nempa telu korajeng sariana da eta mah tempat makhluk di sakuliah jagat lamun jalma henteu ngarti kana ieu sifat kitu amin ya Rabbal alamin mugi Gusti nangkeun